Barang kaluar pisan ti imahna, cai teh nepi kalir ombak laut tinggarulung kapal banyi endit. Sampurasun sadayana, sim kuring Yosi Anissa ti kelas 4B, baris masih anterang, yen ngadongeng di aplikasi podcaster teh gampil. Yuk orang tinggal tutorialna. Anu pasti dikawitan ku ngadownload aplikasi Spotify for Podcast, jeung oge tos kedah gaduh akun Spotify. Anu mana Spotify teh janten platform digital musik anu paling sering digunakan. Dipastikan akun Spotify sareng podcasterna tos nyambung, jantan tinggal didamel wae akun podcasterna. Lajeng orang tiasa nyunting profile podcastna, tinggal ditandai podcast, keterangan podcast, panulis, kategori podcast, sareng bahasa podcast. Tong hilap disimpan parabahana. Dina aplikasi podcaster ieu urang tekedah misahkeun rekaman suantena sabab tiasa langsung ngarekam wae di aplikasi podcasterna. Fitur-fitur nu aya oge tos lumayan lengkap. Musik oge tiasa diselingan kanggo backsoundna. Tiasa milihan atanapi ngeditnya lira diimpor. Yuk lajeng urang ngarekam ngadongeng. Nah, pamirengseng ngarekam dongengna, tiasa lajeng wae nyunting judul episodena, supados tiasa langsung di-search mungkin dina podcast Spotify-na, tiasa ditambihan keterangan, konten promosi, diatur gambar sampul, sareng jenis episodena. Waktos dipublikasikeun oge tiasa diatur nyalira, sim kuring milih langsung dipublikasikan. Pamitos dipublikasikeun tiasa langsung dicek di aplikasi Spotify-na. Nah, tos aya yeuh ngadongeng sasakala situ bagenditna. Di wewengkon Garut, aya situ anu ngaranna kawentar kamana-mana, nyaeta Situ Bagendit. Ceuk sasakala mah, eta Situ Bagendit teh asal muasalna kieu. Nah, kumaha gampil kan ngadongeng dina aplikasi podcaster Spotify for Podcast. Mugia mangpaat kanggo rerencangan sadayana, tong hilap kanggo nge-subscribe YouTube channel ieu, like and comment oge video ieu. Wilujeng nyobian sadayana. Hatur nuhun.